Salah satu karomah Tuan Syekh Abdul Qadir anu indah, jasa anu indah, ketika ayah hiji wali Allah ngalakukeun kasalahan, setelah ngalakukeun kasalahan dicoret dina martabat kawalianana, geus lain jadi wali. Seluruh wali saat eta aya 360 wali ngadoa ka Gusti Allah supaya dihampura kasalahanana, tetap tadi hampura, tetap tadi hampura. 360 wali bebeja ka Tuan Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir langsung ngadoa ka Gusti Allah, ya Allah ya Rabbi, aya wali Gusti anu dicoret dina kawalianan, nu nangkat wali Gusti, nu nurunkeun wali teh Gusti. Lah kasalahan setik bagus teh geus bae hampura, jadikeun wali deui. Cik Gusti Allah teu bisa Abdul Qadir, sebab aing memeh nyieun sasaha geus ditulis di Lauhil Mahfuzna nyana bakal kaluar ti kawalianan. Aya nu ngasupkeun kawalianana memeh sasaha-saha. Aing teh kalau aing nu hapus, aing kene atuh mantak naon hapus deui. Widih, cak Gusti Allah ieu keras amat sih. Teu bisa, ieu hak peto aing cak Gusti Allah. Henteu Abdul Qadir, teu bisa. Pokona deuk diasupkeun ka wali deui. Ye, atulah kitu jan aing ngangkat wali deui. Kajen deui ku Gusti teh diangkat ge. Ku kaula deuk dihampura bae geus diasupkeun ka buku kaula. Teh. Ambo si Abdul Qadir. Cek jalan waniana mah heula ku akula bae. Aduh. Geus atuh bari bagi bae kumaha maneh bae geus asup-asupkeun leus ku maneh. Nu ku maneh deuk diasupkeun wali. Coret eta catet anu moal kumaha maneh bae aing nuturkeun maneh bae geus. Tah kitu jadi pangeran mah. Ya Allah ya Rabbi. Saha nu nyaho Kapolres diangkat jadi wali. Wali kota. Iyalah keistimewaan karomah Tuan Syekh Abdul Qadir, Masya Allah. Urang lamun nyaritakeun karomah Tuan Syekh Abdul Qadir, datang ke maghrib mal salat ge geunaheun. Resep jasa tiis perasaan. Tiis. Nu tadi dicaritakeun ku Kitur Mudi. Catatan. Begitu dibere buku, eta makan dina Tafriqul Khatir, lamun dina Bahjatul Asrar mah lain kitu dongengna. Begitu munajat ka Gusti Allah, dibere buku. Tah Abdul Qadir dibere buku ku aing. Jang nyatatan murid maneh. Datang ke Masrik buku lagi panjang kutan Syekh Abdul Qadir di catatan murid-murid anu beat, anu sok zikir, anu sok halqah terus dicatat, anu sok mamaca dicatat, anu sok nyebut-nyebut tuh ada Abdul Qadir baca kowe deh dicatat kabeh, anu ngaliwat doang yang ngaliwat ngadenge Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani catat baik kutan Syekh Abdul Qadir cak Gusti Allah hai ulama yang catat baik atuh kabeh kos kitu mah neraka kosong teu bisa catat baik lain catat baik kutan saya begini malaikat demo malaikat percis kos 22012 tadi ke Jakarta. Hei ulah gitu Abdul Qadir, hargai Allah ngubogana. Jadi lamun anu jelema taat dicatat bagus, tapi anu jelema maksiat mah dicatat atuh kira-kira atuh ke malaikat Malik sepi di neraka paling Ahok beureun hari Tanu. Atuh lamun teu boga hidayah, lain deui masalahna. Ye, ulah kitu. Teh cak Abdul Qadir ge. Sia ulah lu campur urusan sia malaikat. Urusan Allah sama pangeran. Urusan aing diangkat jadi wali. Atau aing mungpeng jadi wali, ku aing di catatan kabeh cicing sia malaikat. Ambo cak malaikat. Cicing aing urusan jeung Allah. Allah bebeja deui laporan Abdul Qadir ulah kabeh teh ngatu aing nu teu salat mah ulah dicatet cicing Gusti. Ya Allah. Cak Gusti Allah aya apan eta mah bodoh cak Gusti Allah. Atuh Gusti nyieun bodona, pan Gusti nyieun pinter ka kaula, cukup nyieun pinter kula ka Allah ka Gusti. Atuh kula bakal nyapaatan murid-murid kaula atuh kitu bae sih amat sih. Ya Allah, geus subahsia bae atuh Abdul Qadir. Catatan gue nyana, wow murid-murid nu beat catat, anu takwa catat, anu korupsi gak dicatat. WKB catat, Kapolres aya dirinya, Dandim aya dirinya, ngan ditungtung, aya kabeh. Catatan murid aya. Begitu Gus Araya kabeh dilaporkeun deui Gusti, ieu can anggeus catatan. Pan ku murid-murid kula engke tahun berikutnya bakal dicatatan deui di buku ieu. Kita mah kabeh ngaranna makanan kabeh mah.
Engke tahun 2015 aya deui ahli thariqah nyatetan deui. Tahun 2017 tahun terus dicatetan bae. Engke sabodo sia atuh Abdul Qadir kos kitu mah. Dicatetan bae terus. Saha nu nyatetna kula? Cek Abdul Qadir. Sebab kula mah teu paeh. Saha jelema anu macakeun ngaran kula iraha bae ketika dibacakeun kula hadir. Teu kumaha tuh? Asal nyebut Abdul Qadir Al-Jailani kula hadir. Sedangkan di mana kula hadir kula menang prioritas di Gusti Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah karim. Nu matak eueuh hiji hadiah puji kosong tina hadiah ka Tuan Abdul Qadir. Di mana bae? Syria, Yaman, Arab, Indonesia. Wabeh dibuat asal tas Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kudu make Al-Jailani mun Syekh Abdul Qadir dong. Abdul Qadir mana? Pondok. Acak-acakan ieu mah ieu. Kudu make Al-Jailani. Tah. Hiji deui Gusti Allah janji kula ka Gusti aya naon deui atuh maneh dicatet jang geus anu brengsek ku maneh pan dicatet bae eta Gusti hiji deui kula mah naon kula moal waka asup ka sorga deuk cicing dihareupeun lawang jahanam hajur naon deuk neuleuan catetan murid kula beusi aya nu di kanarakakeun malaikat malik diancam ku sia Masya Allah. Aduh Abdul Qadir agas kumaha maneh bae atulah diberi kewenangan neraka kumaha maneh Abdul Qadir. Nah kitu jadi pangeran mah iyalah rahmatan lil alamin. Urang lamun ngadengi kitu eueuh pinarakaeun kabeh ge nu mantap pejabat nu korupsi makin korupsi asal Abdul Qadiran bae teu ditarima ku Abdul Qadir ge. Nah iyalah indah jasa urang nyadaikeun karomah. Terakhir padahal loba keneh ngan aya guru urang zuriatna wah mun nyaritakeun karomah Tuan Syekh Abdul Qadir masyaallah ulah Tuan Syekh Abdul Qadir wali-wali nu aya diulang Syekh Mansuruddin encan kula dicaritakeun kula boga manakibna geus puguh Syekh Nawawi geus puguh Syekh Maulana Hasanuddin geus puguh wali-wali sanga ya Allah ieu mah Tuan Syekh Abdul Qadir terakhir Gusti eueuh deui pangkat anu dibikeun ka abdi teh kutubul aulia seluruh wali aya di handapeun dampal suku abdi saha anu leuwih luhur heueuh kitu keneh Abu Yazid Al-Bistami ketika nyana merasakeun eueuh deui pangkat anu disandang ku nyana pangluhurna sebab bisa apak-apakan ka alam malakut hayang nyaba ka alam malaikat bisa hayang nyaba ka langit kadua katilu bisa ya Allah ya Rabbi wali Allah eueuh deui nu pangluhurna tetapi aya ketukan hati hei Abdul Qadir hei Abu Yazid ingat coba singkapkeun deui tabir di jero hate singkapkeun trek Masya Allah ari itu saha cahayana nembus 7 lapis langit surga neraka nembus 7 lapis bumi kahandap Gusti aya eta saha sujud maneh cak Allah heh Abdul Qadir sujud maneh kadinya heh Abu Yazid Al-Bistami ngaharep bari tewasa Masya Allah ternyata di hareupeun cahaya ieu mah awak aing teh horeng kotor keneh ternyata kapangkatan teh horeng jadi hijab ternyata derajat teh horenganan jadi hijab ya Allah ya Rabbi cahaya tersebut ngangkatkeun suku ternyata aya kokotor lebu anu ragrag tina dampal suku diusap ku Tuan Syekh Abdul Qadir diusap ku Imam Abu Yazid Al-Bistami dina saahna dikabeungeutnakeun ya Allah ya Rabbi ternyata horenganan cahaya eta adalah cahaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nihayatul aulia bidayatul anbiya puncak derajat kewalian Nabi mah kakarak eleng Nabi ieu urang geus jadi luhur jasa urang manusia luhur jadi pangkat wali dibandingkan jeung Nabi mah kakarak eleng luhur jasa hese jasa sama derajat kuat Nabi teu bisa dikasam sama kakara Tuan Syekh Abdul Qadir datang ke Madinah bari maca babacana moal dibaca ku kula babacana lantaran panjang
didinya langsung sujud tawasul ya Allah moal balik kula malamun can kapanggih muka kuburan blah keluar Kangjeng Rasul bari sasalaman meluk hadza waladi ya Abdul Qadir turun deui ka jero horenganan seluhur-luhurna pangkat kewalian dibandingkan jeung Nabi eueuh nanaonan nihayatul aulia bidayatul anbiya puncak kewalian kakarak kamimitian pangkat kanabian pohara jasa Nabi Sayyidina Umar istimewa jasa ketika di Mesir Bengawan Nil cayan kering kerontang orang Mesir kabeh lapor ke raja tuh bisa kukumaha gubernur maksudnya tuh bisa kukumaha aya ge di Madinah Umar bin Khattab coba laporan ka ditu laporan ke Sayyidina Umar Mesir pailit boro-boro nanaon tatangkalan geus teu jaradi Bengawan Nil caya Masya Allah cek Sayyidina Umar gancang cerita bener we nyen suratnya na suratna kukula dibacakeun lamun namun ditulis panjang ngan moal sebab surat ieu lamun dibacakeun bisa jadi pelet moal lima bahaya Haji Mamin geus nempo bae wah surat naon nih aya I love you-an masalahnya kepada yang terhormat Bengawan Nil yang ada di Mesir saya adalah Umar bin Khattab kekasih Rasulullah kekasih Allah menghargai aku dan Rasul Allah menghargai aku kalau engkau wahai Bengawan Nil tetap kering awas aku laporkan kepada Muhammad dan aku laporkan kepada Allah hati-hati Bengawan Nil mohon hari ini juga ketika surat ini sampai kepadamu segera engkau harus ada air wassalam Umar bin Khattab ampun nyuratan geus lain ka jahe deui nyuratan geus lain ka awewe deui nyuratan geus lain ka atasan deui nyuratan geus lain pada makhluk manusia tapi ka Bengawan Nil suratan segera bikeun ku ari ka ditu cara mikeunna kumaha angsongkeun ka dinya hese amat cuma tinggal mikeun we komo nyieun mohon atuh kuguran we ka Mesir langsung kuru utusanana ka coba Umar hebat henteu jakan ieu aing mah kakarak ngadenge menyakali di suratan lamun ieu bener-bener Umar haju terjadi aya cayan aing endek sujud di hadapan Umar aing jadi muridnya anak kajen gua komage moal keluar tinyana aing mah teu nuturkeun jana bae awas ya surat tah Nil ya surat di Umar tah ha eta kakarege samenit langsung terus 2 menit 3 menit cai ngagedean di jaheu Masya Allah cai ngagedean pohoan orang geus aya di cangkengnyana je atuh aing karendem ya mah gegeraan bae ka ditu kumaha cek dina Umar Tuhan kula mah geus moal nyaritakeun Tuhan leuwih nyaho kumaha Tuhan leuwih nyaho aya sia naon tuh ka dieu kula yang jadi murid ulah yang jadi murid hayang cara Tuhan namun sia yang cara aing moal bisa eta mah pamere Allah mun kieu mah sia hayang jadi murid hayang ka Allah adapun dibere jeung henteu teh mah urusan Allah geus teh mah serahkeun ka aing sama salah bae sok hayang hebat cara aing bloon sia mah tuh sahabat ke di bloon atuh kumaha Haji Mamin bloon sia mah kumaha Habib Rozak mah ablaul bloon ya ieu mah di dieu bloon kabeh maksudna ibadah teh hayang hebat lain hayang wusul ilallah nu ngawusulkeunna Allah wah cerita karomah Tuhan Syekh cerita Abu Yazid Al-Bistami cerita Syekh Sri Sikti cerita Syekh Marufil Qurhi cerita waliul auli wali Allah nu aya di urang tertarik sebab ruh urang keur damai keur tentrem nu jelas mudah-mudahan kumpulna urang di dieu dijadikan umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicatat sebagai murid Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz sehingga di akhirat diaku ku Kangjeng Nabi dihijikeun jeung murid Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani.